Bang Maret. Bang Maret. Bang. Bang, Naon sete? ane mana aneh. Unuin uan oh. Henteu pan kudu da mudun ka ditu sete usum hujan kieu mah pan sok iya. Tasna mudun heula ka dieu sia mah. Oh. Ayo wais. Sudah tuh mantuan hanteu ka aing mah sia. Bang. Naya gitar na aya emang bareng ka mana? Oh, itu dulu itu. Ukur naon. Da pangmelikeun udut jung aing teh udut teh ngopi eta tadi. Bari teuneun we ieu teh pacua. Mana Atuh tuh makan. Mana pelitna? Ya. Mari udut jeung kopinya. Ya. Burukon bari eta teuneun pacua ka ditu tuh. Aduh aing nu sih. Ka dapur kan. Oh. Itu di titah meuli naon itu? Mau duit Alah, iya mah. Bel, ayo Mang Barnet di ditu. Anu oh. Mana ka mana? Saya kan anehnya. Oh, agak tuh. Bang, Ya. minjem pacul. Pacua teh tadi dibawa ku si Slebeng tuh di kadapurkeun. Oh, kandap. Heeh, cokot teh ka Slebeng. Agak tuh. Urang yang beres ieu tas ngamalirkeun ieu teh. Heeh. Heeh. Bel, Hai. cek Mang Barnet lah. Mana duit? Kadieu. Teman mana ini amlau. Oh. Ih, pan heuek diinjem ku urang. Bang. Handel. Oh, anak, on. Heeh, bikeun heula eta ka sisa bikeun rek nginjem cenah. Oh, on. Nih. Heeh. Bang. Siapnya. Oh. Mana udut jeung kopina? Ini namanya nak si Isa. Hah? Ini namanya nak si Isa. Diinjem duit na ku si Isa. Nah, make kudu diinjemkeun ka si Isa duit na aing boga duit sakitu-kituna. Ari sia sok tara balik pisan ieu kumaha? Pan tadi si Isa mah rek nginjem pacul ka urang, lain rek narek nginjem duit. Itu sia mah teu pararugu keet. Bae edan. Aduh, aing rek mandi odol-odol asan aing kumaha ya. Meuli ka warung, ngarutuk keneh warungna. Sok naon di dinya mah bah, koplok. Heueuh teu boga beo euy aing mah. Mana boga? Minta lah sekalian mah urang mana itu geura ieu geus bau cubluk ieu. Paham ya? Sikung aing goblok. Buru minta lah saeutik lah sekalian. Heeh. Jeung buru maca pula. Heeh. Nah, naon sia mah nih make daun koplok daun talus deui jeung nyahieu si koplok mah. Waduh, naon ieu geuning ieu mah kenteng. Atuh sia teh geus lain jamana atuh da aya geus aya pasta gigi koplok urang kudu make kenteng sih mah. Nari sangka aing muning sugan. Bae edan sia mah. Jangan dar naon eta maneh? Ya, Bu. Sia mah jamu pentil kitu di dahangan oyuhan. Asak nahaon eta asak kitu ngora keneh kitu. Duh aing tariris kieu nya poe teh mah. Tariris teh maneh? Aku ngerti, Mang. Ngopi. Aing bosan atuh ti isukan ngopi wae hayo. Naon? Teuing eta itu yang naonnya yang heueuh nu haneut-haneut ceureup geunang naon gitu tuh. Mana anak Heuh? Ayo. Ka mana? Ayo lah kok anak mah. Mana boga nu haneut-haneut? Mu. Ayo man, Bro. Ayo muan. Naon sih makan ngajak ka kanang doa Mas Rebel? Anta amang. Ayo anak. Halo? Amang. Mama, ini. Suruh aing colokeun kana bawa doma. Bawa edan tuh mah cocok. Burung. Loh. Masih Rebel kok gitu kadak gitu. Mang. Naon? Lek.
nini orang ah. Naon? Nenek nini orang. Goblok sugan siya ma'am kung sekolah ningali gini urang edan sugan. Ayo. Teu percaya naon itu? Nenek nini orang. Heuh nya ho aing percaya nini mana pasti bogan. Tapi teh hayang aing kudu nempo-nempo atuh. Ayo. Di aing Ayo. Aman. Inilah amannya ayam. Ayo. pasti hayang. Ayo. Goblok sugan sih. Hayo atuh aing maksa mah. Mama. Oh, kan. Aing. Nini orang lalat aneh. Oh iya. Karek nu mana? Man, ada itu. Tuh, itu nanti mau mobilan itu nih, odong-odong kamu nyawa sabaraha teh? Odong-odong mana? Itu tuh nih. Tapi kirang terang. Terang-terang. Pikir pengunjung di dia mah. Pengunjung nanti ke sana. Ayo naroskeun odong-odong, nanti teh terang. Odong-odong. Mohon. Nah, odong-odong itu nih memotoran tuh sabaraha teh mah di sana. Eta teh biasa nama. Oh deui euy. Tanya ke Mang Heri atuh tuh. Mang Heri, kan orang dia. Cenah lain nanyakeun. Oh, sudah. Ieu mah uyuk wae. Aku sudah tuh abi, pokok tadi teh. Itu Mang Hari itu tuh menggondong itu nih. Tuh, itu tuh. Itu tuh. Anu buk ngarada semu-semu bodas. Nya eta tah. Anu juga ieu akar kelapa. Tuh itu tuh katingal ieu rambutna Itu. ada pirang-pirang. Oh, nya. Anu hon. Tapi dia lain janda itu lain. Apa ya? Kopi urang mah uyuk wae. Sama sama-sama. Sangat-sangat dibangusan sekali ini. Anda itu biasa aja dong. Apa? Aing. Mang Hari. Uing teh yang nguruskeun itu tuh. Hari itu mobilan itu gedenan sabaraha itu teh hargana. Oh. Odong-odong. Odong-odong. Suatu mobil 50 Kang. 50 teh terus kumaha teh teh? Sajam. Sok ku dirinya mah cenah naon lah 2 jam lah saleklok lah. 2 jam sareklokna. Aya Lamun motor. motoran tuh nih kalau motoran 50 deui. itu deui Sajam. asa dihitungna per jam berarti ya. Sarua lamun 2 jam sareklokna. Itu motor mah Motor mah sajam. sajam, we. Eta mah ada saleklok. Heeh. Setengah jam dengan goler gitu. Oh gitu. Terus akan balik naon ka dia? Bisa nyewa. Henteu maksudna naroskeun hungkul gitu. Naroskeun hungkul da abdi mah tadi ge kukureungan tuh ditu ka dieu teh. Tukang bakso terus mangkok sabaraha? 10.000. Ontos gitu we narosan acuk tadi gitu. Oh gitu. Nya gitu hungkul. Nya tuh nuhun mah nya. Gua edan. Jelema teh. Odong katanya ungu tukang bakso segala ditanyakeun. KTP segala odong-odong. Wah edan segala. Anjing. Werak deh kopi aing. Itu balik teman.